Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Masih dina surat Yunus ayat ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum jeung enta tetep aya di antara manusia jalma-jalma mayu minu bihi eta jalma teh yuk minu iman bihi kana Al-Qur'an. Ongkoh iman kana Al-Qur'an tapi teu daek ngamalkeun eusina, malahan teu hayang nyaho eusina Qur'an. Sabab teu sesuai jeung hawa nafsuna, teu sesuai jeung status sosialna. Aya nu kitu. Matak disebatna Qur'an ge tangtos jelas ayana. Wa minhum jeung di antara jama-jama mal yu'minu bihi eta jama la yu'minu bihi henteu iman pisan bihi kana Quran. Teu malire da manehanana mah teu hayang we boro-boro maca boro-boro sina ngareret oge teu hayang aya. Wa rabbuka jeung ari pangeran anjeun Muhammad tegasna Gusti Allah a'lamu maha uninga bil mufsidina ka jalma-jalma anu nyieun karuksakan di muka bumi. Wa in kadzabuka jeung lamun aya jalma-jalma kadzabuka anu teu percaya ka anjeun ngabohongkeun kana naon anu dicana ku anjeun tegasna Al-Qur'an. Fakul maka bejakeun ka itu jalma-jalma li pikeun kami amali amal perbuatan kami walakum jeung pikeun anjeun amalukum perbuatan anjeun. Jadi lamun dina serat sejen mah dina ayat sejen mah lakum dinukum waliyadin eta kanggo ka urang kafir margi ka umat musliman deui mah ka muslimat atami mukminin mukminat teu aya lakum dinukum waliyadin kedah ngajak wajib dakwah itu. Anta ari antum ari anjeun bariuna berlepas diri mima a'malu tina naon anu nu dipigawe ku maranehanana berlepas diri teu boga dosa teh tanggung jawab. Wa ana bariu jeung ari kami barium berlepas diri mimma tak malu nak tina naon perkara anu ku anjeun dipigawe umat-umat kafir. Jadi ngajak enggeus gitu. Ngagero enggeus, nyeru enggeus, nyaram enggeus, bebas tugas, bebas kewajiban, teu aya masalah. Da atos diajak mah. Urusan hidayah eta mah pangersaning Allah. Wa minhum jeung aya di antara jalma-jalma man ari itu jalma yastami'una sok ngadengekeun ilaika kana bacaan anjeun resep ngupingkeun Al-Qur'an resep ngupingkeun bacaan Kangjeng Nabi Muhammad tapi teu hayang percaya kana Qur'an teu resep kana neangan maknana Al-Qur'an. Jadi eta nu kitu ge aya resep ngadengekeun mah. Tah ari nu kitu teh tegasna afa anta naha anjeun tusmiu ngameredenge sumun summa ka jelema-jelema anu tuli anu torek percuma ngameredenge oge Al-Qur'an ka jalma anu torek hatena mah teu daekeun tergugah kanggo percaya kana maknana Al-Qur'an. Walau kanu jeung sok sanajan bukti la yaqilun eta marana teh la yaqilun teu boga akal tertutup akal ku hawa nafsuna. Jadi ngagugu pangajak setan poho kana pangajakna Allah jeung Rasulna. Wa minhum jeung aya di antara jalma-jalma man ari eta jalma yang duru ilaika sok merhatikeun nempokeun ilaika ka anjeun Muhammad resep nempokeun tapi ti kajauhan nempokeun teh resep ka Kangjeng Rasul teh resep kana perilakunna teh tapi teu deui kadeuketan sabab status sosialna bisi turun sombong manehanana mah da gegedean waktos harita kitu pemandanganana. Afa anta naha anjeun bisa tahdi mere hidayah
al umya kajama-jama lolong. Jadi lolong teh lolong hatena dari panondo hiriah nama bisa ningali mandang ka Rasul ti kajauhan. Walau kanu jeung sok sanajan bukti la yubsiruna henteu bisa ningali mata hatena. Innallaha sanyana ari Gusti Allah la yadlimu henteu bakal dolim Allah annasa kajama-jama sayan saeutik ogenan. Walakinan nasa tetapi nari itu jama-jama anfusahum kana dirina sorangan yadlimuna marahanana nyieun kadoliman. Jadi Allah mah teu maha welas maha asih. Henteu dolim ka jama-jama ngan jalmana sorangan nu diraksuk ku hawa nafsuna nuturkeun pangajak setan sehingga manehna dolim kana dirina sorangan. Mugia kenging hidayah sadayana dina waktosna margi jalmi masa nuju proses engke endingna mudah-mudahan aya dina kasayan. Jadi urang sadaya mudah-mudahan kalebet jama-jama anu henteu dolim kana diri sorangan. Tah gitu mudah-mudahan yang manfaatna barakallahu li wa lakum sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.